sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kaim syafa'atullah fi yaumil jaza. Hadirin para dulur sadaya anu kusma abdi dihormati oge dimuliakeun. Urang teraskeun kana pangaosan urang sadaya masih kene dina Ihyaul Lail, nerangkeun kafadilahan, nerangkeun penting, nerangkeun jalma-jalma anu sarare, jalma-jalma anu teu sare. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari urang sampai kana muratib tingkatan jalma-jalma anu sare ti peuting aya 5 tingkatan. Hiji jalma tabi'in. Jalma tabi'in mah sarena eta santosna subuh, karena eta salah sahiji sabab pikeun mukasyafah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murattibatus salisatu ayyakuma surusal laili fayambaghi ayyana man nisfal awwala was surusal akhirah wa bil jumlati naumi akhiril laili mustahabun li'annahu yadhhabun nu'asa bil ghadati wa yuqallilu sufratal wajhi wa kana naumu hadzal waqti sababan lil mukasyafati. Tingkatan jalma anu katilu. Jalma anu katilu santosna tingkatan anu awal mah jalma eta teu sare, teu sarare seperti anu dilakonan ku tabi'in di antara Abu Hanifah jeung anu sanesna tingkatan nu kahiji. Tingkatan anu kadua sarena satengah peuting doang atawa sapergenep atawa sapertilu. Maka tingkatan anu katilu jalma ti peuting ngahareupan peuting eta manehna hudangna ngan sapertilu peuting doang. Semisal di jam 12 sampai ke jam 3 na sare deui bae. Eta tingkatan jalma anu katilu. Jeung ceuk ulama cek Hakian Nazili bahwa sare peuting eta sare awal tina satengah peuting santosna isya sampai ke jam 12 eta atawa sare santosna subuh sapergenep maksimal 2 jam teh anu disunahkeun. Eta salah sahiji sunnah mustahab, sunnah anu diresepan ku Rasulullah. Karena sare santosna subuh eta ngaleungitkeun kana ngantuk bil ghadati tina waktu beurangna. Wa yuqallilu safratal wajhi jeung sare peuting eta sare santosna subuh eta bisa ngaminimalisir jalma supaya beungeutna eta wajahna henteu pucat. Lamun urang ningali jalma anu tos begadang isukna teu sare kadeulna pucat, sanajan jalma ganteng goreng kadeulna merenyih. Tapi anu jeung gagah wajing sarua gede. Tapi sarua gagah bae. Merenyih. Kitu-kitu bae. Begadang henteu kitu bae. Oh bedana. Maka lamun hayang supaya urang ieu beurangna ulah merenyih bae. Pucat teh pucat. Leles maka sare santos subuh. Untuk boga rokok mah karak penyakit. Itu penyakit namanya. Wal murattibatur rabi'atu alla yura'iyat taqdira wa kana hadza min akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tariqatu ibn Amrin wa ulil azmi minas sahabati wa jama'ati minat tabi'ina wa kanu yaqumuna min awwalil laili ila ayyaghibahumun naum wa yanamuna fa idzan tabihu qamu
fa idza ghalabahumun naumu adu ilan naumi. Tingkatan anu kaopatna jalma anu nyontok kalakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina kawasana eta jalma mudang tina peuting. Ieu metode cara Ibnu Umar radhiyallahu anhu jeung cara ulil azmi di kalangan para sahabat serta kumpulan jalma tabi'in, golongan tabi'in. Wa kanu yaqumuna min awwalil laili ila ayyaghlibahumun naum wa yanamuna fa idzan tabihu qamu fa idza ghalabahumun naum adu ila naum. Maka eta deundeungeun mah para sahabat Ibnu Umar ulul azmi tina kalangan sahabat ngajadikeun thariqah, ngajadikeun jalan, ngajadikeun metode di mana manehna hudang tina awal peuting serta manehna eta hayang sare ngantu tas isa ngantu wayana muna maka sare tapi santosna saperti lu peuting datang ka anjeunna maka anjeunna eta qamu hudang jam 12 harudang. Fa idza ghalabahumun naumu maka lamun datang rasa ngantuk di jam 12 sampai ka subuhna adu maka eta bertahan teh urang. Bertahan ngabadikeun supaya ulah ngantuk. Fayakunu lahum fil laili naumani wa qaumani. Maka kalangan sahabat Rasulullah mah sarena sapeuting eta 2 kali, hudangna 2 kali. Tas isa sare jam 12 hudang. 2 kali teh berarti hudangnya. Bisa jeung eta. Udang sare deui manehna semisal santosna subuh atawa sameme subuh udang deui santosna subuh sare di sakedeui. Jadi hudangna 2 kali, sarena 2 kali sapeuting. Eta golongan anu kaopat anu hirup dina tengah peuting, anu hirup manggihan peuting, carana sarena 2 kali, hudangna 2 kali dina sapeuting. Ibadah sare deui, ibadah deui sare deui. Isuk kitu. Wal murattibatul khamisatu anu kalimana jalma biasa ya. Wa hiyal aqallu ayyaquma miqdaru 4 rak'atin aw rak'ataini fayajlisu mustaqbilal qiblati sa'atan mustaghilan bidzikri wad du'a wa yaktubu fi jumlati qawamil laili bi rahmatillahi wa fadlihi. Jalema anu terakhir minimal urang minimal bisa kieu. Jalema anu terakhir eta hudangna ngan saleutik doang. Sapeuting es bae sapeuting bisa sampai subuh hudang nangan sakedeung doang. Saukuran 4 rakaatin aw rakaataini. Saukuran salat 4 rakaat atawa 2 rakaat. Gudubuk hudang manehna salat minimal 2 rakaat sare deui. Eta jalema anu terakhir anu ngamanfaatkeun penting eta minimal supaya bisa kitu tah. Teu bisa urang doang sahabat Rasulullah anu 2 kali sarena 2 kali ibadahna sapeuting. Teu bisa urang doang ulul azmi, teu bisa urang doang tabi'in, teu bisa urang doang jalma soleh sapeuting teu sare. Teu bisa urang doang deundeungeun satengah peuting sarena. Teu bisa urang doang batur semisal sampai sholat subuhna eta masih keneh make wuduna wudu isya teu bisa kitu. Maka cek haki an-nazir minimal sapeuting eta 2 rakaat. Kabanding salat 2 rakaat. Teu bisa kitu ge. Urang mah
lamun salat urang unggal penting kuari zaman kuari unggal penting udang manehna teh rakaat tinggalin salat 4 rakaat atau 2 rakaat asa pangsolehna bae eta jelema ieu mah teu bisa ieu mah teu bae mah sapenting kumaha kuduna fayajlisu mustaqbilal qiblati sa'atan mustaghilan bi dzikri wa du'a lamun teu bisa kitu ngalilir sangheuk bae ngalilir nek salat maka urang ngalilir ngarep kiblat diu ngarep kiblat maka sakedeung bae urang mustaghilan sibukkeun terus urang cungkul kadinya bi dzikri kalawan zikir ilallah la berapa besar minimal kitu sapentingnya eta geus mentok deui ka belah ditu jadi teu bisa urang sapenting eta teh sare teu bisa cek agama geus satengah penting bae satengah penting ge kula mah teu bisa geus 2 kali sare 2 kali hudang komo teu bisa geus salat 4 rakaat bae burung sapenting wayahna teu bisa 2 rakaat teu bisa geus jadi mana ngalilir ngaharep kana kiblat zikir sanajan sasaah sanajan sakedeung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah deui seminimal gitu jadi ngalilir di tengah penting eta ulah nyopot HP muka HP nelegro dikirim ku mana stiker geus beres teh ngalilir ngajak nonton bareng Nah, eta. ngalilir jam 3 video call segala malor tinggal ya minimal gitu eta modal sangheuk anu dimilikan ku urang jeung dikukut ku urang sadaya para dulur sadaya ku sangheukna urang kana salat jeung hate mah hayang urang salat dong deung-deungeun hayang lamun ditanya ku abdi kabadi hayang kabadi lamun tengah penting salat atuh hayang cenah hate mah ngan sangheukna luar biasa kunaon eta kayak nama hayang acan tinggi kunaon eta fahiya arba'atun zahiratun wa arba'atun batinatun aya 4 cara secara zahir aya 4 cara anu kudu dibogaan ku jalema anu hayang hudang ti penting secara batin lamun hayang rajin ibadahna tengah penting maka lakonan 4 perkara secara zahir jeung lakonan 4 perkara secara batin Fahadua anu kahiji lahiriahna ya anu kudu dilakonan kurang anu kahiji alla yaksural akla wasyurba fa bikasratil akli wasyurbi yaghlibuhun naum wa yusqallu alaihil qiyam anu kahiji carana wayahna cek hakian azilin omongan hakian azilin wayahna supaya ulah ngalobakeun dahar jeung inum karena lobana dahar jeung inum eta narik kana eta jelema supaya sare bae geus seubeuh beuteung mah ngarokok geus seubeuh dahar geus seubeuh nginum geus seubeuh ngantuk maka cekakian nazili geus ulah loba teuing daharna ulah loba teuing minumna urang mah geus ngopi saeutik teh kopi geus neuleuk kana cai aya kana cai anu cai panas ya nek ngopi deui bae geus dahar tadi keneh dahar deui bae rokok kana dahar Makin ngajakan ngaliwat bae. oh iya ulah loba teuing dahar ulah loba teuing minum lamun urang hayang hudang ti peuting karena lamun loba teuing dahar jeung minum maka eta ngantuk mawana ngantuk jeung nyageutikeun ngabeurakeun kana hudang tina peutingna pan setep eta geus babacakan ngarokok 2 batang sabari ngopi satengah dehes setep jasa Jadi di mopai. batur sampai putih ya jam hiji jeung ngaliwat maka eta nu ngajadikeun sangheuk teh pantes cek Rasulullah teh dina nasoi hasan
Sing saha-saha jelema anu ngalobakeun kana daharna maka eta jelema bakal loba dagingna. Bakal gendut, bakal jemblintu. Lamun jelema geus lintuh cek Rasul, maka bakal loba kahayang. Di antarana atuh kamari teh nan baju geus teu meujeuhna teh. Maka pasti eta hayang deui meuli baju anu rada gede. Lamun jalma geus loba kahayangna maka loba dosana, jalma geus loba dosana teu asat eta. Jadi kuncina kulantaran manehna loba teuing daharna. Paingan baca ulama kudunya ngetikeun urang kana barang dahar jeung kudunya ngetikeun urang kana minum. Karena dahar jeung minum eta bisa ngadatangkeun rasa ngantuk kana urang. Asani cara anu kaduana alla yataiba nafsahu bin nahari fil a'malil lati tu'yabuhal jawarih wa tad'afu bihal a'dha'u fa inna dhalika aidan mujlibatun linnaumi. Anu cara anu kaduana jalema ulah ngalasukeun ulah ngalemahkeun kana awakna lamun tengah beurang. Lamun beurang ulah sampai aya boga kalakuan ngalesukeun jeung ngalemahkeun kana awak. Contoh bagawe bagerakan teuing tengah beurangna sampai manehna leuleus kana awakna, maka eta anggahota anu dileuskeun ku awakna teh eta narik-narik supaya sare dibrak tengah peutingna. Lamun beurang urang bagawe pagedekan pentingna ngeunah sarena, maka cek ulama lamun hayang urang ibadah tengah penting hudang tengah penting beurangna bagawena ulah kedek teuing kudu kira-kira Ireunan share leukeun. ada teuing geureunan kudu kira-kira ieu manggeus ieu itu ieu bagedekan bagawena teh semua gitu dan yang lainnya leuleus awakna penting tibra sarena umunah cenah atas bagawe segar. Asalizu cara anu katiluna alla yatrukal qailulah bin nahari, maka anjeun ulah ninggalkeun sare beurang. Beurangna ulah sampai ke sare. Iya gula ya maca kitab ya asa didukung ieu gula. Tinggalan saya maca beurang tinggal. Pindah SD wae ji. Tapi penting alhamdulillah waktu kilo sare paling tas maghrib sare. Anla yang trukal qailulata bin nahari fa innaha sunnatun. Lamun anjeun hayang hudang tengah penting cenghar pentingna semangat ibadahna masih seger awakna seger matana, maka beurangna eta ulah sampai henteu sare kudu sare cim sare fa innaha sunnatun karena sare beurang eta sunnatun eta hukumna sunnah. Jadi henteu sare beurang makruh sare niatna kumaha sare na ye niat kurang lil isti'anati 'alal qiyami bil laili, niatna aing ieu sare supaya pentingna cenghar hudang salat. Niatna pas panggil penting orang kasih bae orang urang deui bae gua ada subuh disambung jam 4 sambung hudang jam 11. Eta beli sambung. Gitu. Jadi doang lalai. Mau SD bae. SP kali ya. Ari beurang sare penting cenghar. Beurang sare penting bagawe manehna. Doang lalai. Orang eta kudu kitu mah. Ieu mah keur nerangkeun keur ngomongkeun bahwa pangeran eta nyieun penting gunaeun gitu.
Pan di awal nanti di mukadimahan uku ulama tina bab ieu. Pangeran nyeun peuting eta lain urang tita sare supaya urang eta kedek ibadahna jeung husu karena peuting eta dieureunkeun kotok ku pangeran, dieureunkeun maung ku pangeran. Sarare disare-sarekeun. Eueuh suara motor ge jarang anu kaluarna supaya urang keur la ilaha illallah nah rada fokus gitu. Anu terakhir anu kaopatna anu kudu dilakonan ku urang secara zahir secara nyata. Ar-rabiu alla yartaqibul auzara alla yartaqibal auzara bin nahari fa inna dzalika yuqassul qalba. Anu kaopatna ulah loba teuing urang lelempangan tengah beurang. Lamun zaman kuari mah berkunjung, zaman kuari mah jalan-jalan, traveling, shopping dan yang lainnya. Lamun beurang lumpang kanu anggis dan lumpang kanu di anggis dan lumpang kanu di jalan-jalan beberang eta. Sampai ke sore jalan-jalan bae ngemol bae. Fa inna dzalika yuqassil qalba, maka eta jalan-jalan anu samodel kitu eta salah sahiji perkara anu ngaskeun kana hate jeung ngabentang ngahalangan rahmat Allah kana urang. Jadi ulah loba teuing jalan-jalan. Atuh asa didukung deui bae anu teh kamol mah ieu. Bener nama di mah bae. Bener bagi kitu. Asa didukung. Pasti nama diapalkeun dia seneng kampul mah ngaskeun kana hate jeung ngahalangan kana rahmat Allah datang ka urang mun tak ulah leuleumpangan bae. Barang mah teu boga duit teu kamol. Kamol teu pentingna ibadah teu. Para dulur sadaya, anu terakhir insyaallah kurang kin dibahas dina minggu payun amma asbabul batinah. Sabab anu kudu dilakonan kurang secara batin, opat sabab anu wajib jeung kudu kurang dilakonan secara zahir tadi teh hiji ulah loba teuing dahar jeung minum, anu kaduana urang eta ulah bagawena lamun urang ulah kadek teuing sampai leureus awak, anu katiluna ulah sampai henteu sare tengah beurang sare, anu kaopatna ulah loba teuing ulin tengah beurangna ka dieu ka dituna. Anu kahiji kadua kaopatan secara batin insyaallah urang bahas dina minggu-minggu payun sakitu anu biasa kusing disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.